tercekolot baheula mah sanajan keur di dapur keur nyambel salakina hayang nyambelnyana wajib aja ditinggalkeun sambel eta. Saya ka ditu ka kamar. Cek salakina aing mambung di kamar hayang di dapur we atuh kudu nangkarak bae di dapur. Bisa kabeulem nya tadi rau. Tetep bae. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi gitulah kudu-kudunan nurut pamajikan kanu jadi salaki bahasa Kangjeng Nabi layanan salaki wajib nurut ka salaki mun salaki hayang kudu bae mun eueuh udur sanajan keur di luhur onta eta bahasa Kangjeng Nabi artina di luhur onta mah deuk kumaha haji makna jatupan mundukul kieu tapi Kangjeng Nabi eta bahasana sanajan di luhur onta kudu bae nah eta teh kudu-kuduna dek di mana bae iraha bae asal dia toer siap asal dia toer siap geus bae malah mun deuk ka mana ge tanya ka salaki kak bulan ieu urang deuk berangkat ya make calana ulah make atuh beusi kakak mah lain deui pan keur kumaha bete hese deui henteu ai salana make bae emang kunaon besi cucurut asup. Aduh Masya Allah eta kudu-kudunan nurut bahasa Kangjeng Nabi sanajan di luhur ontak tetep baik kudu tah eta teh lain haju kudu di luhur ontak kitu jakar ragaga di ontak pararae atuh nya teh artina nurut teh ayo geus siap di mana gitu eta ge atuh sanajan di dapur teu kudu ngampar di lebu lumayan bae ngan ku nurut-nurutna kudu nurut pamajikan kanu jadi salaki seperti eta geus ieu balik gede sanajan bari jeung qada lantaran waktuna qada mah budaya naon kitu ngaranna muasa jembar luas andai kata tasubuh de qada isya salakina ngagerokeun maningan ka salakina bae wa naulamana min tajli maktubatin awalawatin jeung sanyana kalakuan teu aya nu jigah tina ngagegerakeun salat tu dipardukeun dina awal waktu was sunanin ratibatin jeung sunah-sunah anu ratibah pamajikanana hayang salat di awal waktu lantaran waktu oge ieu dibagi-bagi cek dina fikih mah eta hayang di awal waktu supaya utama anu nyegah silahkeun bae ketika salakina pamajikanana deuk puasa eta salat di awal waktu kemudian salakina ngaulah tetep bae ulah waka bae heula ja waktuna encan mepet sareuwiti deuk salat zuhur kira-kira kuari mah kitu jam 12:20 atau 15 menit kemudian salakina ieu ngagerokeun kakara kerek takbir Allah geut encan barbar acan encan lamun geus Allahu akbar teu meunang lamun geus beres Allahu akbar teu meunang haram sanajan salakina ngagerokeun tetep terus bae tapi lamun kakara a wit yo terana teu ulah kudu terus sama komo encan takbir mah aya naon gak keur naon ieu muke-muke segala salat awal waktu sok ustazah bae iya kakak utama pan awal waktu dugcong disebutna teh asal bedugcong jadi kula mah hayang boga nilai tersendiri henteu lah ka dieu lah ka dieu ka mana ka dieu ka tempat sare atuh dieu bae di mushola ka teu kira-kira jak sarekeun nya di mushola izin ka malaikat aing ka kamar wajib tuturkeun salaki bae teh atawa jam 2 Allah kakarak endek doang digerokeun ku salakina wit bulan keur naon neuk salat lah ka dieu lah di dieu jam 2 teh aya keneh waktu pan eta teh encan wadi malaksanakeun kudu ka salaki bae tapi lamun kira-kira teh nyana salat biasana sabaraha menit 10 menit berarti jam 3 lah misalnya kurang 10 menit kuari mulai deuk salat digerokeun ku salakina kakara ke deuk salat teh wit ulah deuk ka mana sia salat naon tuh zuhur akhir amat heuh pugu mepet ieu waktu lah ka dieu heula bae atuh deui ka waktuna pan kakak masuk kebal
hanteu ceuk teh yang mana salat teh lah ih ka dieu sakedeung cak salakina embung salat bae eta mah lantaran lamun ngadadenan salaki beak waktu jadi kodo doraka eta kan kos gitu eta geus diatur masyaallah aya pabajikan anu ngadagoan bae pan siacan salat besi salaki ngagerokeun jam 1 jam 2 pan siacan salat kade bae cak dulurna besi salaki ngagerokeun urang ngadagoan bae lah jam 3 kurang saparapat pan siacan salat besi salaki ngagerokeun ya beak jak zohor pan sia cicing bae besi salaki ngagerok sia betul salat bae beureun heeh tolol ditamagos kitu Masya Allah wa yajibu li rajiatin wallahu a'lam bissawab